Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa napangan deui. Satacana depadar icarios sim kuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya atur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kesehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun akibat muja ka juring bagian ka 40 genepnya. Ieu karya Mang Nyalira sanaos basajan oge mudah-mudahan janten hiburan. Kumaha lajengna ieu carios mangga urang kawitan. Sedengkeun Mbah Barod nuker baluweung pipikirana sabab nyiblorong geus nandeskeun moal deui ilu biung kana urusan manusia sabab geus teu untupan lamun nu jadi indung geus turun tangan kituna nya. Mbah Barod tembong ngahuleng sorangan bari mikir kumaha carana sangkan dirina aya nu ngabantu. Si blorong kesanggupeun euy ngabantu ka diri aing sarta aing jadi senopati geus dipecat nama euy. Lantaran aing hayang salamet mata kitu oge dina ancaman indungna. Kudu minang sara deui ieu mah yeuh. Kasahanya yeuh ku aing yeuh geus kieu teh sangkan aing mampu ngawujudkeun kahayang. Nyatana ngelehkeun si Halimi si kurang ngajar nepi ka modarna pisan kagok. Utang nyawa kudu dibayar nyawa deui, utang pati dibayar pati, utang uyah dibayar uyah. Cek Mbah Barod kituna tetep ngunek-ngunek ka Mama Kiai Halimi anu dianggap musuh bebuyutan lantaran Maerot pamajikanna ajal. Saturkeun deui nyeuis nu arek indit ka Gunung Gede harita nyarita kajang engkos mah erek mondokan Nyimae di imah. Ari jangkos teh ujug-ujug percaya kana caritaan pamajikan tanpa aya rasa curiga. Sanggeus nyeuis diidinan ku salakina kenceling bae indit tapi tetep amanat ka salakina masing tarapti jeung hati-hati bisa ngajaga diri. Peda sok ngalaman tetempoan nu aneh-aneh. Tong salempang Nyai kokayaan akang ayeuna euis jug-jug wae erek ngendong mah cek jangkos harita nyarita. Sanggeus carita kitu mah nyeuis nepi ka imah Mimae kasampak di imahna Nyimae aya bikokom keur sasapu di teras. Bi aeh geningan Neng euis mangga Neng kalebet muhun mangga dupi nyecina aya teu Bi. Oh aya Neng aya nuju di kamarna bieu teh tas ibak nya. Keur kitu torojol nyecin datang menang dangdan kalayan singset ngabageakeun Nyi euis. Enggal-enggal kalebet ece hayu atuh cek Nyi Ecin nitah. Nyi euis buru-buru asup ka jero imah nya gancang
Nyi Euis ka jero imah kituna bus wae ka kamarna. Horeng arek ganti setelan mimiti mimiti nama ridu cenah make pakaian siga awewe tapi dina tas mah sadia salin baju singset malah mari makel bedog sagala rupa kituna laju diselapkeun dina bilik bajuna. Omat nyainya tong milu maju nya mun ece geus adu harupan jeung bah berod mah nya omat pisan ieu sabab ece teh can mikeun lamun nyi ecin teh kumaha onam keh tapi nyi ecin teh sasatna boga sarua urusan jeung bah berod tapi teu bisa kitu bae beunang di halangan pamangsudanana ku Nyi Euis ngulangkeun kanyeri ka bah berod pikeun adu harepa. Awalah kitu atuh ece ih pan abi oge gaduh perkara penting jeung bah berod teh ieu jadi hayu wae aya namanya babarengan wae nganu nasib saha nu bakal ajal pangheulana bah berod atanapi bakal heula urang duaan cek Nyi Ecin nempas kana caritaan Nyi Euis kalayan tandes. Ari kitu patekadan mah nyai heug bae ngan wayahna nya ece heula kudu maju mun ningali ece kadese geuwatnya ku ece bantuan ngagunakeun we pangabisa urang duaan itu boga ilmu dukun urang mah boga jurus jeung tanaga menang hasil latihannya. Nyi Euis pangna boga kayakinan kitu sabab ngarasa cukup ku panga bisa hasil latihan kituna bela diri matak pantes kurang leuwih awakna duanana rada pada ngesi. Sanggeus duanana saged dangdana gancang heunepungan heula Nyi Mae pikeun pamit. Nya Nyi Mae bari beueus ku Cimata ngadenge nyarita Ecin. Nyaan Ecin teh ikhlas ngorbankeun nyawa keur ece. Abdi ikhlas ece, abdi ikhlas. Anggur mah dungakeun abdi sing mampu ngalaksanakeun pamaksudan teh sarta mudah-mudahan Kang Salamet, Kang Rahmat aya di lemburna. Ku abdi mah arek diomongan we supaya aya ka dieu cek Nyi Ecin kituna. Nuhun Ecin didungakeun pisan ku ece oge anjeun sing tinekanan tina pamaksudan sing yakin kana kemampuan anjeun duaan omat mihape ade kuring Euis sarta aranjeun duaan kudu bisa balik deui dina kalayan salamet kitu tah. Diusahakeun pisan ku kuring Mae kuring salamet sarta andi ajeun oge hayu Mae atuh urang duaan ayeuna arek miang bral dijajabkeun ku doa Nyai. Nyi Mae kituna ngalepaskeun cekelan leungeunna kana leungeun Nyi Ecin. Bikokom tewani loba tatanyanya kana urusan sejen salias ngurus kaayaan di imah jeung anu gering satu tas Nyi Mae jeung Nyi Ecin amitan pikeun mimitian ngalampah lumampah kituna sarta lumpampahna Nyi Euis jeung Nyi Ecin kacida jauhna
perlu biaya jeung waktu nu cukup hayang buru-buru nepi ka Gunung Gede mungguh teu bisa ditangtungkeun ku waktu ngan sapoe 2 poe nepi ka tempat nu dituju. Katambah-tambah aya keneh urusan penting sejen nu kudu bisa direngsekeun nyaeta muguhkeun atawa mastikeun ngeunaan salaki nyimae anu kabur embung tanggung jawab embung ngurus ka pamajikanna. Naha aya keneh lembur kitunya atawa memang geus eueuh pindah tempat anu matak. Bingung kamana si Rahmat kasebelan teh cek Nyi Ecin masih penasaran kituna. Kurang tunda heula ayeuna nu keur lumampah kocapkeun di hiji lembur katelah lembur tresna dina hiji poe. Di lembur kacaritakeun aya hiji imah nu karak anyar diwangun dijieuna tina bata tur kaayaan modelna pakaranganna lega dikuriling ku bager besi di buruan eta katingali aya saurang laki-laki ngora keur nyoo hayam jago bari di paraban huut. Dina kaayaan keur kitu kurunyung aya nu datang saurang lalaki anu umurna memang rada disaluhureun ti Rahmat katelahna Mang Suem. Alus lah euy, alah ayauna euy Jang Rahmat. Jika hayam adut mah Jang. Di mana teh hayam? Geuning Mang Suem euy. Tos di mana Mang? Ari hayam mah yoh kenging meser tuh ti ditu ki Aki Hanjali. Hayam adu ieu mah. Ti Aki Hanjali nya anu kamari hajar ngawinkeun udakna teh lain. Mohon Mang, kumaha kitu? Teu naon Jang. Mang mah nyarita kitu sarenan nya kataji we ku hayamna halus didinya mah jeung sebenarna mah Mang teh erek aya nu diobrolkeun ka Ujang teh yeuh ngan bisi pamajikan Jang Rahmat ngadenge kumaha yeuh mun ngobrolna di ditu wae tenang deui yeuh ngobrolna komo bari udud jeung ngopi mah Jang kumaha Jang cek Mang Suem kituna ngajakan ngobrol. Kalayan Daria malah ngobrolna cenah kudu sasulumputan bisi kadenge ku pamajikan nana. Mangga Mang kin sakedap atunya ngampikeun heula si jago yeuh. Rahmat kaget penasaran ongkoh sabab tara-tara Mang Suem bet ngajakan ngobrol ka dirina bangun ulah kadenge kudu jadi pamajikan nana. Nya ku kituna Rahmat gancang ngampikeun heula hayam kana jero kandang. Tur sanggeus kitu Rahmat jeung Mang Suem muru ka tempat nu rada anggang ti imah brung ngobrol kalayan Daria di handapeun tatangkalan jeung tempat anu ieuh. Mangga Mang bade ngobrol naon ieu teh duh kuring jadi penasaran yeuh. Nah bat nepi ka ulah kadenge ku pamajikan sagala ieu teh erek nyandung kitu Mang atawa erek kawin deui yeuh. Aing Jang lain kieu yeuh Jang Rahmat. Mang teh ieu ningali aya 2 wanoja kadatangan ka imah pupuh lembur nanyakeun cenah ngaran Ujang dina papakeana mah saring setna karta teh 2 wanoja teh keukeuh cenah di mana ngaran Ujang teh.
Tah hal iya nu matak we ulah kadenge ku pamajikan ujang teh. Sabab perkarana teh yeuh sensitif ari awewe mah. Matak bisi salah paham gitu ujang. Lain masalah nyandung-nyandung teuing lain. Oh, dua wanoja. Saha kitu teh Mang? Sugan me Mang Soeb mah pangna ka dieu. Apal kitu nepengan pupuh lembur. Kumaha cenah mimitina Mang? Apal Mang? Coba jelaskeun ka kuring. Rahmat beki penasaran kituna neuteup ka Mang Soeb. Ai Mang mah apal kana suanteunna teh Jang. Tadi nalika isuk-isuk Mang dagang sayur, terus pamajikanna pupuh teh megat bari meuli harita aya nu norojol dua wanoja teh nyampeurkeun rumahnya ka Mang teh jeung ka ibu nanyakeun lalaki cenah nu ngaran Rahmat. Sedangkan lalaki nu ngaran Rahmat teh iwati ujang lain sorangan. Nu ieu lembur lain Mang. Oh, ke. Sahanya dua mojang teh euy. Ngakukeun ngaran teu Mangnya kira-kira. Duh, randa lain kitunya. Do apa randa-randa teu nama ya? Kamu atuh. Ngakukeun ngaran Majang. Ngaranna teh saha tadinya? Oh, Nyecin. Sadang Nyeeis cenah. Walah Nyecin nyebutkeun waga lanceuk ngaranna Nyimae anu keur gering parna Jang. Salakina nu ngaran Rahmat teh ih ngadon kabur cenah. Wong ngurus pamayarkeun teh bari moal kabur duit ratusan juta. Kitu ngomongna teh Jang. Kumaha tah? Wawuh teh ujang. Beg hate Rahmat ngagebeg beungeutna jadi sepa. Bangun taya getihan kituna hatena kalecok ngomong sorangan. Be ambe cilaka yeuh cilaka. Pasti si Ecin nyusul. Aing nepi ka dieu duh kumaha ieu teh. Aing ngahaja puguh pindah ti lembur hilir. Sabab hayang nyingkahan keluarga si Mae. Nyaan yeuh bener-bener cilaka. Cilaka 12 kieu kanyataan mah yeuh. Mun nepikeun bener si Ecin. Nyahoon aing aya di dieu. Terus kanyahoan ku pamajikan aing nu ayeuna. Aing yeuh masjid bingung boga pamajikan lain. Aing tepan ngaku duda jeung pasti meureun aya jalma sejen anu duduhkeun kana kaayaan aing pindah ka dieu. Aduh, nya kumaha ngungkulanana mun geus kieu duh, bingung duh. Anu ngora nyusul yeuh nu kolot. Ceuk Rahmat kituna ngahulang galecok tina jero hatena. Sabot keur kitu teu kajauhan rentang-rentang aya dua mojang nu keur lempang nuju ka lebah eta patempatan goreng gening Nyecin nu geus karek nepi ka lembur teresna satu tas nampak beja diurut tatanggana. Cenah Rahmat geus pindah ka lembur hilir. Rahmat geus pindah ka lembur tersna milu ka lembur pamajikana. Kituna Nyeeis lempang kadenge bari cuma arita. Mudah-mudahan wae si Rahmat teh aya di lembur ieu jeung bener-bener jelma nu diteangan teh ku orang eta nya Nyai. Muhun cece muhun. Sajabina ti eta teh ieu kuring mah geus gemes jeung keheul ka si eta teh. Hayang wae nindak ka laki model kitu teh ieu geus deleka.
ngesianat kalancek abdi nya kumaha kadena wae atuh nyai yeuh asal kade deui ku tadi cek pupuhu lembur ulah sambarangan dina ngalakukeun tindakan ieu bisi salah keh balik ka urang nya sabarnya pasti atuh pasti tangtu abdi mah moal gagabah dina ngalakukeun tindakan naon-naon oge abdi mah nindak si Rahmat nuyu jeung kasalahanana moal leuwih ti moal kurang deui cek Nyi Ecin ngomongna meni jiga sakadaek make nyebutkeun moal leuwih jeung moal kurang. Lempang nu duaan katingalieun ku Mang Sueb sanajan rada anggang keneh nu memang geus nyaho ti mana jeung nyaho ciri-ciri jelema nu keur diobrolkeun nana. Oh, tuh Jang Sueb, Jang Rahmat tuh tingalikeun gerak ku Ujang itu awewe anu duaan tadi teh ya. Jigana mah penasaran keneh aya nu nuduhkeun imah Ujang cek Mang Sueb kituna nuduhkeun jalan. Bener wae ku Rahmat katingali dua wanoja keur lempang make baraju sing sarua hideung. Gebeg ratug Rahmat jajantungna ratug dagdigdug tepuguh rarasaan getih suser pating sariak ngusap beungeut 3 kali kituna jiga tos nempo jurig. Kunaon Ujang teh yeuh wajigan nu tenang kitu. Henteu Mang, henteu aya alusna eta 2 jelema teh panggih jeung kuring di dieu Mang. Ngarah teu ngaributkeun jeung nu diimah kitu Mang. Rahmat ngamimitian buka kartu gituna. Sedengkeun Mang Sueb kacurigaanana beki ngagedean pasti Rahmat nu disebutkeun wanoja teh meureun cenanya. Atuh berarti bener Jang Rahmat teh nya boga pamajikan atuh. Lain duda masa kawin ka Nyi Eti teh mun kudu bener kitu teh aduh gawat kacida mun nyahoeun nu kolotna teh Nyi Eti pasti siah dibebek ku Nyi Eti cek Jang Rahmat ke pasti ya mah bakal digebugan ku centeng-centengna Abah Dongling anu memang kejam teleungeus tindakanana kasiap jalma nu ngeciwakeun hate bakal salamet sia cek Mang Sueb kituna mangpaurkeun ku sabab waktosna seep aduh nya tamat cenanya mohon carios akibat muja ka siluman jurignya. Insya Allah badai diteraskeun dina Asep maka langannya masih karya mangkingce terasanana dina akibat muja ka jurignya. Mohon alhamdulillahnya parantos rengse ye carios. Insya Allah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deuinya dina seri anu salajengna. Mangkingce undur wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.